Assalamualaikum Sampurasun. Urang patepang deui di Kana Sunda, tempat diajar nyarios bahasa Sunda. Ayeuna urang ngaguar sasakala Setu Cileunca. Sok golosor. Di zaman baheula di hiji leuweung geledegan aya tangkal kai anu kacida gedena jeung jangkungna. Ngaran eta kai teh Rasamala. Sakabeh tatangkalan anu aya di sahandapeunana jeung di sabeudeureunnana eta tangkal kai gede teh mani ngarasa gigis tur kacida mihormatna. Malah seolah-olah ngaku raja tangkal kai di eta leuweung. Dina hiji waktu sawantara tatangkalan anu aya di sabeudeureunnana teh keur uplek ngobrol jeung Gunung Catur. Ari nu ngamimitian ngobrol nyaeta tangkal kareumbi. Pokna teh lain kisilah ari didinya anger rek anut jeung tetep ngaku raja ka Rasamala teh. Nyanya atuh muaknya teu sauyunan atawa teu umum jeung batur mah. Kuriak dicarekan ceuk tangkal dadap. Hih, ulah waka boga anggapan kitu atuh. Anggur eta boga pakarang anu sareukeut sasat cucuk anu aya dipimili ku awak sakucur-kujur. Gesek-gesek we kana sakucur awak. Ngarah Rasamala teh peuriheun ceuk tangkal kareumbi. Nah aku naon kitu nyewa tuda kami mah eta mun aya milik teh hawak pisan, mun aya rezeki sok dihampol dipiheulaan bae, sok didongkang ku akar mayangna. Jadi hakaneun teh biakeun ku sorangan ceuk tangkal kareumbi deui. Aeh heueuh nya da kakara ngeuh kula ge sarua sok mindeng ngarahuh sasakali mah hayang moyan bet sok lebeng dapanan poe teh kahieuman bae ku tangkal jeung dahan Rasamala ceuk tangkal dadap deui. Tah geuning kapikir ayeuna mah ku anjeun nya ceuk kareumbi nutup caritaan. Keheula urang minta pamanggilu sejen ceuk tangkal dadap rada nyandet. Kuniang jukut alak-alak yang hareup kadadap jeung ka kareumbi. Hih, syukur atuh boga rencana kitu mah. Puguh kuring ge sarua boga hate kitu ngan teu betus. Kuring ge ngan kore wae hese ngajangkungan, hese rek ngarambat da kahalangan. Kuring ngalojong kana pamaksudan maraneh duaan. Pokna nya hayu atuh ulah leleda ari pada boga kanyeri mah. Urang ngajorag Rasamala pokna tangkal kareumbi ngahatean. Teu lila kareumbi dadap jeung cukut alak-alak madep hareupeun Rasamala. Pangapunten Sun, nu mawi ngadeuheus teh abdi saparakanca seja ngadugikeun kasedih ati katugeunah manah. Eta kamastaka salira teh sok aya nu cucungah, manuk ese nangka sok celek wae kana mastaka salira. Anu sasat jadi makuta, anu kedah dipupusti, ari ieu dikotoran ku tai manuk. Mangga emutan. Kotoran teh sok janten mangandeuh, ari sok nyok cae tuangeun salira. Bakating ku ambek di mana aya manuk ese nangka eunteup dina Rasamala sok ngagidekeun tangkalna. Lila-lila tangkal Rasamala teh jadi purutul teu daunan. Tinggal tangkal anu ngagelenceng tapi tanggoh teu regrog sanajan kadupak angin kakeum ku Cileuncang anu nganadak ngabendung sabeudeureunnana. Cileuncang anu nyelebeng pedah cihujan teu bisa laju ka hilir kahalangan gudang daunan Rasamala anu numpuk. Kulah Cileuncang lila-lila jadi ngaleberan. Antukna jadi Setu anu katerahna Setu Cileunca.
sakitu sasakala setu Cileunca. Mugi katampi hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jangcangna alam tayak keringrang, suku ngarang luas rejeki pamatik mengulang.